Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatur rajuli ari salatna seorang lalaki ma'al jamaati bari berjamaah khairun eta lebih bagus langkung sae min sholati daripada sholat arba'ina sanatan selama 40 tahun fi baitihi di imahna eta sirajul munfaridan halna nyorangan. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun annal jama'ata bahwasanya nyana ari salat berjamaah tafdulu eta ngunggulan alal munfaridi kana salat sorangan bisyab'in wa isyrina darajatan kalawan 27 derajat. Para mustami'in rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dua hadis anu bieu diaoskeun ku sim abdi anu fakir bukanlah hadis anu baru ku urang didengar, sebab pasti para ustad para kiai tos sering menyampaikan ieu hadis ka para jamaahna di pengajian masing-masing. Bahkan saking kusering-sering ieu hadis disampaikan, sim abdi yakin, saya yakin 90% umat Islam pasti tos mendengar tentang hadis ini, tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Ya nu 10% nama tu orok Islam lah nu karak lahir. Mentakan sing abdi yakin 90% pasti terus pada apal karena keutamaan sholat berjamaah. Komo nu ngaranna santri mah lain geus ngadengi deui, geus di luar kepala hadis-hadis kieu, geus teu kudu muka kitab deui, geus ngolotok, geus apal. Ngan anu jadi pertanyaanana, kunaon beuki dieu teh umat Islam beuki loba nu teu daek ngalaksanakeun salat berjamaah dengan berbagai alasan. Nu loba gawe alasan sibuk ku gawe, nu nganggur alasanna sibuk niangan pagawean, nu beunghar sibuk nguruskeun harta, nu miskin ge bung eleh alasanna sibuk niangan harta. Nah, iyalah anu kudu direnungkeun ku urang ti ayeuna. Mumpung masih kene aya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kualitas salat urang supaya benar-benar memiliki nilai tinggi di hadapan Allah. Sebab rugi amat mun ketika dihisab di hadapan Allah ternyata nilai salat urang teh rendah ku sebab kedua berjamaah. Sedangkan ari salat ya pan anu pangheula dihisab lin sarerea tos pada apal balinya nama. Bagus nilai salat seseorang maka akan semakin cepat menuju surga. Tapi lamun nilai salat rendah, loba kakurangan itu ti dieu, iraha boa asup ka surgana ge. Boboa mengkol heula euy ka neraka. Mengkol ka warteg onaman. Genaheun komo mengkol ke rumah makan Padang genaheun pisan. Mengkol ka neraka coba bayangkeun. Naudzubillah min dzalik. Nah nu matak supaya urang ulah sampai dipengkolkeun heula engke ka neraka, buru-buru urang omean ti ayeuna nilai salat urang. Buru-buru urang taikeun kualitas salat urang dengan cara laksanakeun berjamaah. Peperihkeun atuh. Hayang naikeun kualitas salat melalui khusyuk teh harese diheujeun oge. Tapi leuheung panari diberjamaahkeun mah najan salat kurang khusyuk
aya nilai tambahnya eta berjamaah teh ya sakumaha saur tadi saur Kanjeng Nabi sholatur rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan ya kitu di dina riwayat sejen annal jamaah tetap dulu ala munfaridi bisab'in wa isrina darajatan 27 derajat beda oge coba bayangkeun matak lamun teh khusus saeutik ketik we malah radi maklum we geus jeung atuh ku malaikat oge ari berjamaah mah katutup ku pahala jamaah oge. Nah, semakin lesukna umat Islam ngalaksanakeun salat berjamaah ieu oge jadi tugas berat, jadi tanggung jawab berat pikeun para dai, para ustad, para kiai dan tokoh-tokoh agama, terutama menjadi tugas berat dan tanggung jawab berat bagi ormas-ormas Islam mimiti NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam nu lainna kaum deui MUI mah kudu segera mencarikan solusi untuk membangkitkan gairah umat Islam ngalaksanakeun salat berjamaah. Geus lah ulah para sea wae marebutkeun nasab, ulah riweuh wae nguruskeun kang gufron. Keun welah antep geus kolot ieu cina anteng ngawangkong jeung bangkong jeung cacing jeung lain sebagainya. Yuk urang sama-sama fokus ngabangkitkeun umat Islam supaya semangat deui ngalaksanakeun salat berjamaah. Minimal hayu urang sama-sama berjuang ngabangkitkeun diri masing-masing jeung keluarga urang masing-masing supaya semangat deui ngalaksanakeun salat berjamaah dan betul-betul menganggap bahwa salat berjamaah itu adalah suatu kebutuhan orang sebagai manusia. Emang kunaon si Kang Herman meuni kekeh-kekeh teuing kudu ngalaksanakeun salat berjamaah? Sebab salat berjamaah bukan hanya memiliki pahala dan keutamaan semata, tapi oge terdapat hikmah dan pengaruh dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dalam arti salat berjamaah bukan hanya berdampak baik untuk kehidupan akhirat, tapi akan berdampak baik oge terhadap kehidupan duniawi. Ndeuh eta rada serius ya ngaji ya. Ya Allah. Atuh da emang sebenarnya mah mun umat Islam rajin merenungkeun sareng rajin mengambil pelajaran dina salat berjamaah, pasti umat Islam teh akan beres duniana. Moal riweuh wae, moal susah bae, moal sulit bae. Ngan kusabab urang mah kedul merenungkeun teh, kedul ngambil pelajaran teh, atau mungkin sulit mengambil pelajaran tina gerakan-gerakan ibadah teh, sehingga orang teh bisa memetik hikmah dina berbagai ibadah nu urang dilaksanakeun. Mungkin karena terbatasna ilmu orang sehingga sulit orang untuk mengambil hikmah jeung pelajaran. Padahal setiap ibadah anu diperintahkan ku Allah sareng ku Rasulna pasti dirinya terdapat kebaikan untuk orang, baik itu di dunia, terlebih-lebih untuk kebaikan akhirat. Nah, dina kesempatan ieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sareng hidayah ka urang sarerea. Urang sama-sama metik pelajaran penting dina salat berjamaah anu aya patula-patalina sareng kehidupan urang supaya urang bisa memperbaiki kehidupan di dunia ieu. Sehingga di dunia ieu oge urang bener-bener ngarasakeun nikmatna ngajalankeun salat berjamaah teh. Ulah ngadaguan engke di akhirat bila teuing kudu karasa nikmatna salat berjamaah di dunia na keneh oge, sehingga orang bener-bener ngerasa butuh ngalaksanakeun salat berjamaah teh jeung ngarasanya embung tinggalin salat berjamaah teh. Ada ari kudu dicaritakeun mah nu matak loba anu embung berjamaah teh lain ku sabab sibuk, lain ku sabab capek, tapi can karasaeun nikmatna salat berjamaah. Eta sebenarnya mah anu karasa teh salat berjamaah mah tanggal lila beres
komo lamun imam maca suratna panjang mah ini kesel yang kadang assalamualaikum teh tapi gerai lamun geus karasa nikmatna lamun geus nyaho nikmatna beuh kajen teuing panonton duh teu jadi halangan kajen teuing nyeri cangkeng teu jadi alesan bahkan keur nyeri huntu gitu jadi halangan nu penting bisa ngesang jeung pamajikan lamun geus mengkol kadinya berarti kopi geus beak ya kudu nyundi mah beres ini. Para mustamiin, salat berjamaah merupakan cerminan dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam arti orang hirup dalam dunia ieu teh teu bisa sosoranganan jeung teu bisa hirup kumaha urang sorangan sagala kumaha aing atuh berarti rek nu beunghar rek nu miskin nu pinter nu bodoh ustad santri kabeh oge saling membutuhkan sakitu beheula mun urang sadar kepala badinya maka tina hasil berjamaah teh bakal leungit sikap takabur urang bakal leungit sikap sombong urang sebab satu sama lain saling membutuhkan naon atuh anu kudu disombongkeun dina diri urang nu pinter butuh ka nu bodoh ustad butuh ka santri nya kitu di santri butuh ka ustad semua saling membutuhkan sebab urang makhluk sosial nu matak salat berjamaah ialah bisa dikatakan sebagai bentuk miniatur kehidupan dalam bermasyarakat. Dina salat berjamaah aya syarat anu utama nyaeta kudu aya perkumpulan minimal aya 2 orang. Teu bisa salat berjamaah sasorangan najan geus jadi wali sugan. Bocsina aing geus jadi wali, salat berjamaah sasorangan be teu bisa. Sekalipun Nabi tetep ngaranna salat berjamaah mah minimal kudu 2an. Ari salat sorangan mah ngaranna mun paritea. Nah, kitu oge urang hirup teu bisa sasoranganan. Minimal kudu aya istri sebagai teman hidup supaya hidup ini lebih bermakna dan bisa saling melengkapi. Nu matak bagi para jomblo, wayahna buru-buru gerak karawin supaya hidup lebih bermakna dan bisa lebih bermanfaat. Minimal memberikan manfaat kepada pasangan hidup kita. Kemudian dina salat berjamaah aya aturan yang harus ditaati ku imam sebagai pemimpin jamaah nya kitu deui aya aturan pikeun para jamaah. Mun imam atau makmum melanggar aturan-aturan tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran. Nah, jadi hikmah yang pertama dina salat berjamaah teh adalah memberikan pelajaran ke umat Islam tentang pentingnya hidup bermasyarakat serta tetap menjaga aturan-aturan yang berlaku demi menjaga persatuan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Mun dina salat berjamaah urang kudu patuh kana aturan-aturan fikih, maka ketika bergaul di masyarakat orang kudu patuh karena aturan-aturan anu tos ditetapkeun ku pemerintahan setempat di mana tempat orang cicing. Mun orang cicing di Indonesia nya kudu patuh karena aturan-aturan anu tos ditetapkeun ku pemerintahan Indonesia. Mun orang cicing di Amerika nya kudu patuh karena aturan-aturan hukum anu tos ditetapkeun ku pemerintah Amerika. Selama aturan-aturan pemerintah tersebut tidak bertolak belakang dengan aturan-aturan Islam. Sebab bagi orang Islam, aturan Islam kedudukannya lebih tinggi daripada aturan apapun. Ketika sholat berjamaah, orang oge bukan hanya dituntut untuk ikut aturan hungkul, tapi kudu selalu merapatkan dan meluruskan barisan demi mencapai kesempurnaan sholat. Sakumaha saur Kangjeng Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sofi min tamamis sholat.
luruskan jajaran salat anjeun karena meluruskan jajaran salat bagian dari kesempurnaan salat. Mematakan sok diingetan ku imam sawu sufufakum, anu ngarti mampu buru merapihkan barisan, nu ngarti mah angger bae ngobrol-ngobrol nu panjek sol paseng sol. Anu matak lamun teu ngartieun ku basa Arab ku Sunda bae. Lempeng teh barisan, sing lempeng tah kita kurang hareup, kita kurang mundur, itu bae teh naon. Sebabkan teu sakabeh jamaah ngarti bahasa Arab. Hari bagi nu ngarti mah begitu imam ngomong sawu sufufakum, buru-buru ngalempengkeun barisan, bari dituturkeun ku doa. Naon coba doana ketika imam ngaluruskeun barisan? Da jarang nu apaleun atuh. Lolobana soalnya ketika imam ngaluruskeun barisan teh makmum geriweuh. Riweuh milu ngomong tapi hareup tapi tukang tapi hareup kuntuna mah lain rapi ieu kalakah gandeng nu aya. Barisan kalakah lain beki lempeng tapi kalakah beki pasiksa. Ya Allah ya Rabbi, iyalah kenyataan negeri Konoha. Saur Imam Nawawi dina kitabna Al-Adhkar, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka shalihin. Ya Allah, pasihkeun ka abdi kautamaan anu parantos dipasihkeun ku Gusti ka hamba-hamba Gusti anu saleh. Jadi meluruskan dan merapatkan barisan dina salat berjamaah teh tujuanana supaya semua jamaah berdiri kokoh menghadap ke satu arah demi mencapai tujuan utama, yaitu mencapai kesempurnaan salat. Mun dina salat berjamaah arah teh nyaeta kiblat, maka ketika orang bermasyarakat, arah itu adalah cita-cita yang menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Naon cita-cita orang berbangsa dan bernegara? Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita keur ngapalkeun ceramahnya Agustusan gitu ya. Bisi gitu, bisa yang manggil. Rada cacat ya yang tema Agustusan itu ya pengaji ya. Pasti dicatat tuh ke Kang Anas tah. Wah lumayan tuh ya. Kudu niangan tema. Gaya Kang Anas, saya inget bagi-bagi biasa. Bagi-bagi royalti. Aduh. Aya wae ya main negeri Konoha. Nah, kemudian pelajaran anu kedua anu tiasa ku urang dipetik tina salat berjamaah nyaeta tentang kepemimpinan. Aya imam pasti kudu aya makmum. Nya kitu di sabalikna, aya makmum pasti kudu aya imam. Moal mungkin kabehanna jadi makmum jeung moal mungkin kabehanna jadi imam. Atuh riweuh mun kabehan jadi imam. Makmum kudu patuh pada segala gerak-gerik imam, dan makmum teu meunang miheulaan imam, sebab imam menjadi komando sentral dalam segenap proses dan gerak-gerik pelaksanaan salat berjamaah. Ku sebab kitu mau tidak mau demi terlaksanana salat berjamaah, maka makmum kudu taat ka imam sebagai komando. Sakumaha saur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, kecuali dengan bersatu, kecuali dengan persatuan yang kokoh, dan tidak ada persatuan yang kokoh kecuali adanya pemerintahan, kecuali adanya imam, kecuali adanya pemimpin,
dan tidak ada pemimpin kecuali kudu ditaati, kudu dituruti, kudu dipatuhi. Nah, kusabab imam memegang peranan penting dina salat berjamaah sehingga kudu diikuti ku sakabeh makmum, maka sing hati-hati ketika memilih imam. Wajib seseorang anu memiliki syarat dan kriteria sebagai imam. Mun gagal memilih imam bisa jadi berakibat tersampurna salat berjamaahna atau mungkin oge bisa berakibat fatal nyaeta kabehan batal salatna. Ieu bahaya salah milih imam. Kusabab kitu seorang imam kudu bener-bener orang anu paling menguasai ilmu agama di antara anu lainna. Kemudian kudu memiliki bacaan anu fasih. Imam oge kudu mengerti kondisi jamaahna. Dalam arti kudu adil ka jamaahna, teu meunang saenakna. Sakumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang imam salat membaca surat-surat anu pararanjang sehingga bisa mengganggu ka jamaahna. Geus nyaho jamaah aki-aki hungkul der salat subuh teh meuni maca waqiah, maca yasin itu panjang bener. Ieu teu adil. Nu adil mah kulhu biasa. Imam pangadil-adilna teh mah. Eta imam jadi teu cukup pinter agama oge, teu cukup pasti oge, tapi butuh imam anu adil. Nya kitu deui ketika memilih pemimpin masyarakat oge sing hade sakedeung deui pemilihan gubernur ye, pilgub jabat. Ulah sampai sembarangan milih calon gubernur euy. Sebab mun gagal milih gubernur, rakyat-rakyat keneh nu babak belur. Rakyat keneh anu pusing. Nu tertindas. Intip ti ayeuna calon-calon gubernur Jawa Barat, calon-calon gubernur urang ayeuna intip ti ayeuna. Jejak digitalna intip ti ayeuna. Mana anu memiliki kompetensi anu memadai, anu setia terhadap konstitusi, terus anu resep mengayomi masyarakat, anu resep bergaul jeung masyarakat kecil, resep nerean duit ke masyarakat, resep nerean domba ke masyarakat. Imah juga ada di Mulyadi nya euy. Ya, ari nempo dina jejak digital sih, nempuna YouTube. Udah pantas jadi gubernur Jawa Barat teh nama Kang Deddy Mulyadi jika aja pura ya lain kampanye lain ya mah lain teh jadi berduit kok Kang Deddy henteu ngan ieu masakan nyaho kuring gitu wow nyaho nang eta tanah gitu tah bangsa nu lain-lain masalah gubernur Jawa Barat can ningali jejak digital kumaha gitu tah hehe. Nah, ngan upami orang mencari imam berjamaah nu sempurna di zaman ayeuna susah, moal aya nu sempurna. Pasti wae aya kekuranganana jeung terkadang pasti wae aya kesalahanana. Kumargi kitu, syariat Islam oge menyadari sehingga Islam mengajarkan umatna ketika imam sholat melakukan kesalahan maka makmum boleh menegur, boleh ingetan. Kumaha carana? Aya aturanana teu sambarangan. Mun lalaki cukup ngucapkeun subhanallah, mun awewe menepuk tangan secara lembut. Gitu. Aya aturan-aturanan. Dan aturan-aturan ieu adalah merupakan aturan-aturan yang sangat indah. Mengingatkan imam ketika sholat berjamaah dengan menyebutkan kata subhanallah, seolah-olah makmum ingin mengatakan bahwa anu maha suci dan maha sempurna hanyalah Allah, sementara imam dan siapapun selain Allah tidaklah memiliki kesempurnaan. Nah, ialah bentuk kerendahan hati, mengingatkan orang lain tanpa merasa paling suci dan paling benar sendiri. Nya kitu deui ketika orang menegur pemimpin di masyarakat,
atau ingin menyampaikan aspirasi ke pemimpin orang di masyarakat, sampaikanlah dengan cara-cara elegan dan sesuai aturan. Kritik itu penting, tapi sing hade ulah sampai mencaci maki. Koreksi pemimpin sangat dibutuhkan, tapi sing hade ulah sampai menghujat dan menggunakan kekerasan. Segala bentuk kritikan, saran ke pemimpin-pemimpin orang haruslah diiringi dengan sifat tawadu, lemah lembut, dan tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan anu sangat merugikan orang kabehan. Pelajaran anu katilu tina salat berjamaah adalah kedamaian. Salat berjamaah dimimiti hingga akhir, antara makmum jeung imam kudu sama-sama menjaga suasana tenang, damai, khusyuk, tumanina atau cicing sakedeung teh, dalam arti henteu buru-buru, teu gurung-gusuh. Dan anu paling hebat, semua itu diakhiri dengan gerakan anu indah ke kanan dan ke kiri, bari disertai ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Ieu artina Islam mengajarkan tentang perluna seorang muslim menjamin orang-orang sekelilingnya bisa hidup damai dan penuh kasih sayang, saling tolong menolong dalam setiap kesulitan, saling bantu membantu dalam setiap kesusahan. Etalah muslim sejati. Sakumaha saur Kangjeng Nabi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang yang selalu menyebarkan keselamatan kepada orang-orang muslim lainna tina gangguan lisana jeung tangan. Mata teu pantes hirup ngaku Islam tapi resep fitnah kaditu kadieu. Teu pantes pisan hirup ngaku Islam tapi pagawean ngadu domba, memfitnah kaditu kadieu, memprovokasi umat supaya pecah belah, ngewa pisan. Anu layak dari seorang Islam mah, anu layak dari seorang muslimah nyaeta kudu berusaha keras sekuat tenaga untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. NKRI harga mati. Aduh, ayo sieun dipanggil ka istana ye, cenah macakeun video ieu. Nah, etalah para mustamiin, ternyata begitu banyak hikmahna dina setiap berbagai ibadah anu urang dilakukan, terutama dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ngan peda urangna kurang peka, peda urangna kurang daek merenungkeun, jeung anu daek merenungkeun ge urang daek ngamalkeun kana sehari-harina. Lamun seuk umat Islam kabeh daek merenungkan, daek mengambil pelajaran tina setiap berbagai ibadah anu dilaksanakeun dina agama Islam, pasti bakal menemukan kehidupan yang indah, damai, sejahtera, dan anu indah-indah lain nawe lah gitu. Pokokna mah indah, pokokna mah hirup teh lah. Penting aya nama sakali deui biasakeun diri urang teh ayeuna untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kecuali mun bener-bener urang aya udur syar'i, udur anu dibolehkeun ku agama, eta mah teu nanaon. Tapi sebenarnya sekalipun suatu saat orang teu bisa berjamaah di masjid kusabab aya halangan atau nu lainna, tetep orang bisa ngalaksanakeun sholat berjamaah di imah jeung istri jeung anak atawa jeung sahabat. Tinggal tekad urangna bener-bener hayang banteu sholat berjamaah. Sholat berjamaah mah gimana wae. Alasan sebenarnya keur gawe di pabrik mah komo loba jelema. Keur gawe di kebon cenah sangat balik, geus di kebon bae berjamaah. Asal pakaian bersih, tempat bersih. Ya kan ya batur saurang. Biasana kan sok lobaan di kebon teh. Nah, etalah uraian singkat si Mabdi tentang pelajaran atau hikmah-hikmah penting seputar sholat berjamaah. Atau sebenarnya upami digali deui mah sangat banyak sebetulnya hikmah-hikmah sholat berjamaah teh
ngan kusabab keterbatasan ilmu simkuring hanya sakit-sakitna bae nu bisa disampaikan dina kesempatan ieu pamudah-mudahan sing manfaat khusus napikeun simkuring umum napikeun sawae anu ngupingkeun kana ieu rekaman amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab.